si tarjumahan. Kenapa? Bapak. Nyaho di mana aing tarjumahan? Ya pasti nyaho aing mah tuh. Nyaho di mana? Ning awas di masjid aing. Dengikeun belebung. Masjid sia di mana aing di meni. Pokona poe Jumaah lalaki eueuh jumaahan di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan. Allahu Akbar. Saya geus wudu didinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling nangan taning anyacrang nangan lawan can nyahoeun di getih sorangan. Cobaan tasirahna dapur kulingis. Kuat modal. Tong dibejakeun. Dina teuing awas. Anjing siapa yang gua pakai kopiah tapi jahil kaciri sama pakai kopiah tapi can pernah ke Mekah. Allahu Akbar. Di rumah gitu mah cegekan baduli anjing cegekan oge jeung jembatan sia beungeut juga cangcut gitu sia teh. Beungeut kanyaho sia teh. Kabari pohoan Esok nih bebeakan kayak gitu wah beungeut kieu anjing teh wah. Saya bisa gampang bohong. Saya ingat kamu kena hutang masih mah. Wah sia maneh aing cing lucing aing. Dor sia ieu anjing. Buat di kolom aing. Aduh. Lamun maneh buka kabogo gampang putus. Padahal si Bom pasang kawin gitu. Yang kita urut buka kabogona siapa inginnya urut batur. Siapa kabogona teh jablay. Anu minum ku batur nih gitu kami. Nah, goblok penyesalan batur. Nanti kena urusan kabogo. Ada banget dia mati sanu daek ke sia. Banget murahan sih. Aduh, aing maneh nyaho kita tonton aing. Jadi ngolah nggak pakai tato gitu pantas ya Baji. Bocil pakai tato aja mau pantas. Aing pakai tato pantas. Mana mah dianting oke mau pantas jadi dianting ya dia muning aja mah. Dipikok ya mau pantas. Mau gak dompet Kayak kemana? Tampolong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng belut sekalian anjir bisa ada puisi no bisaan bisa sari tampolong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng belut sekalian aduh panuliskeun hayang aing hayang bukan nu kitu parante aing nangtang kami toha bete tampolong kaleng belut kita lihat belut di pais tampolong kaleng belut lain di pais di talian nah gitunya terame terame aja gitu. Hei gadis tampolong yang gitu kagok ya banyak sini aja nulis acan beres kan urusan dia mata ajan apa tampolong kaleng belut di talian belut cangkang naon tete cangkang ari eusina tong ngomong gandeng tuluy apa sih sia tong ngomong gandeng lain eta tuluykeun eusina tong ngomong gandeng gelut sekalian iya anjing itu sih di daguan ku aing sia di sawah naon urang kuat-kuat ka setrum di tengah sawah
Dor ya. Kamana nu bener banget aya di ditu di wakilan ku aing kurang ajar sia can apa can naon sia tampolong ganeng ditakolan ku belut naon sia mari bahasa jing tampolong mate belut tulu di kalengan tulu ngalencar apa ocan Italian tampolong belut Italian kaleng na tinggalun kaleng siapa main teh pokoknya kelut anjing jeung aing rasakeun sok awas sebuya saya tuh tenu maledog kalau maledog kan bisa kena kacang polong kasak woy pet deui sama maledogan lain babaledogan irung aing anjing punya irung tas-tas deui tinggal itu Allahu Akbar tina naon teh irungna dijieun kayu tina kai itu sarua jeung aing urang ngajak modal sok baru kana beunang dijejak jadi tahu ya rek lompat ka mana sok ayo sih ayo iya aduh dek nyiku sakit dek nyiku deui aing teh asik gegep teleset-leset dibawa rumah sakit sok ya ayo ayo dek macong aduh dek kabur baru kana mau dikenyang dia mau kuai sok sia dek kabur deui baru kana kuai mau dicokoti menyeun balik deui bager gelunjing sieu nya geus tepi ka dieu nya balik deui kitu lompat ka tukang adi tante geulnya tepi ka dieu nya balik deui geulnya tempo anjing atuh anjing disebut bujurna halo jeung mana ngan pluda tepi ka dieu nya geus balik deui dia balik tinggalnya Ramayu ya tuluy ya yang ketipu ya terbalik diri ya anjing daguan goblok kesayangan aku tampolong dan hukum aja musuh abadi tampolong jaing siapa tampolong belut kaleng nah di Italian tong ngomong udah galut mending damai sekalian bener alusnya aing menyahuan awas siap wae oh sih ayo sih wah nulungan kasih mah goblok saya tara bayar tolong dik sebut popang kayak gitu baru kena benang gelut tanah haun jadi iya oh siap kuatnya edan di lemah osopolin terang memananya masak kayak gagablak boleh doang kerajaan was musik sawah ayo siap
Kita gelutan haus goblok. Lanjut. Padang kayaknya ya. Lanjut. Iya. Dua kali aing dikelempun. Untung nikah. Kurang ajar sia. Ampun. Bener-bener teuing karo lompatan gitu sia.